Gas lieur di wae ayeuna si kakek mah ampun Gusti ayeuna kalieur. Wani sabaraha ke? Iya lagi kas madu. Ieu mah kos madu deui kakek. Si madu ngaranna. Heeh. Oh gedang iya meureun ieu mah kan gedang naon? Oh California. Tah eta kakek nu mana nya? Kana gedang Abah mah melak gedang teh nyaho ngaranna. Heeh. California. Si madu sabaraha ki jualna teh teh. Sabaraha? Sabaraha hiji. Lain sok sabaraha kudu ka harti ku ai. Teu ka harti ngomong teh. 1 2 3 4 5 6 7 7 kali sabaraha? 5 ribuan lah Hiji heeh 5 ribuan. heeh 7 kali mah 35-an. wah Betul 35 ribuan mana sakitu? murah teuing kakek euy kanan Oh itu bake murah teuing aki-aki teh. 4 5 6 7 Nah, 15 ribuan lah hiji lah. hah? Poho deui tadi mah urang. 15. Heeh. Bikin ngaco. Dari kumaha ngajualna urang? Lain yang jualan yang daangeun eta mah 7 siki mah nyarek dijual. Pasar, urang ka pasar dihijikeun jeung itu. Astagfirullahaladzim eta kitu warak dibawa ke pasar. Heeh, nu urang mah dari kapasarkeun terus kenaon ngadaang bobosan. Aing Diduitkeun terus urang mah. Maha teuing 15 ribuan teu kira-kira. 1 2 3 4 5 genep 7 tuh. 15 ribuan lah. Aya nama kieu Abah, keur baik urang diberinya 15 ribuan hiji. Heeh. Tapi tangkana ge dibeli ngan ulah di tahun ku apa ulah dituar jeung tangkana. Ulah dituar. Heuh jeung tangkana pokona dibelina ku urang. Heeh. Kan Abah jadi teu ngaboga-boga kade ngabuahan ku Abah di ala. Dibeli kurang 15.000 jeung buahna. Heeh. Arek 15.000 jeung buahna. Eta mah urang amber jadi rugi ka urang jeung tangkalna mah. Heeh, eta mah jeung tangkana 15.000 dibeli ku urang rek dibikeun moal 15.000. Moang calon buahan deui meureun urang mah teu kabagean meureun Meureun kakek. jeung tangkana dibelina. Hah nyata. Arek moal. Moong kitu mah. Hei, Teu kaharti ah. make teu kaharti. Teu Kan kaharti. cek Abah beli 15 ribuan. Heeh. Tadi beli jeung tangkana 15.000. Astagfirullahaladzim ngalieur-lieur ka urang kakek maneh mah. Kau nawarkeun 15.000. Lah 15.000 teh buahna hungkul kakek teu jeung tangkalna. Heeh, sakalian jeung tangkana meh teu kagok 15.000 teh jeung tangkana arek moal. Moal. Ka lawan buahan deui meureun urang mah kabagean kakek. Atuh nya moal. Kabagean maneh meureun. Ka urang. Da urang mah khusus lagi beli tah ngajualna ge nu kieu na hungkul kakek tah. Nu kieu na hungkul. Ari daek kakek ari daek. Ari daek. Teu daek mah teu nanaon urang mah teu nanaon. Teu nanaon urang mah. Eta ge daek kan cek urang ge jeung tangkana arek moal. Wah moal jeung tangkalna mah. Kitu aki-aki teh. Atuh mutuskeun ku pelakan urang mah dari jeung tangkalna mah. Urang jalma ngadang deui meureun. Heeh, saberarti ngan moal mah tadi rek dijual 15.000-an kurang dibeli jeung tangkana. Lain ku kitu buahna hungkul kakek teu jeung tangkalna. Ulah salah paham maneh. Salah paham. Pan abah teh nawarkeun nya. Tah, heuh. Buahna teh sabarji. Setuju? Bayar 15.000-an. Heuh. Kan cek urang dibawa dibayar jeung tangkana 15.000. Atuh jeung tangkalna mah gas lieur di wae ayeuna si kakek mah ampun Gusti ayeuna ngalieur-lieur urang gitu mah. Ai ngalieur. Urang teu kahar. Arek urang bali ulah kitu kakek ulah jeung tangkal-tangkalna. Kan cuma mutuskeun ka urang meureun. Saberarti arek dijual. Moal ari kitu mah moal ah. Moal jual anjing. Tadi nawarkeun lieur, urang mah jadi beuki lieur jeung abah mikeun lieur urang kajen derek ini teh. Lieur da jeung kitu mah moal beres mah. Balik ah. Lieur-lieur teh mah jeung tangkalna sagala kahayang teh. Ngas, balik ya. Ampun aing ah. Kitu sih kakek mah lieur-lieur ka urang. Urang mah buahna hungkul, kakek buahna hungkul. Arek dijual teh lain jeung tangkalna. Jeung tangkalna 15.000. Buka beul teh sia. Peunang ngitung teh ceureuh teh bisa ngitung teh siapa ngitung teh. Pantau ka aing. Itu jual 15.000-an. Ku rek dibeli jeung tangkana 15.000 embung. Abah nu lieur mah lain urang. Katro abah mah yakin lieur. Anu katro mah manes yang ngalieur ka kolot sia. Makal katro sia. Ngalieur ka kolot sia. Pantau ka aing.